lamun disuntik lantaran lain manfaat nafsu suntik teu batal sanajan diikhtilafkeun tetep teu batal lamun urang disuntik tak ieu aya nu ngateu batalkeun lamun utamana teu batal ulah lamun diimpus sarua bae diimpus ge sebab tamang lain melalui manfaat geus lamun urang muriang kemudian diimpus teu batal puasana atawa urang diimpus hayang seger teu batal puasa asal diimpusna ieu melalui lain manfaat kadi mah kadarah lain ka jero beuteung lain ka urat-urat anu pertalian jeung beuteung tapi kadi di dieu kitunan ngadileungeun diimpus aya nu ngabatalkeun aya nu ngahenteukeun diikhtilafkeun ku ulama nu utamana tetep teu batal sebab lain manfaat mun hayang seger impus Masya Allah